Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu bade nerangkeun materi mintonkeun drama. Kahiji nyaeta mikawano perkara drama. Kecap drama asalna tina basa Yunani, nyaeta dramoi nu hartina niru atawa niron-niron. Nalika mimiti muncul dina kasenian Indonesia, drama teh disebutna tonel. Istilah eta dibawa ku orang Walanda. Dina basa Walanda, drama teh tonel nu hartina pintonan. Nurutkeun kamus LBSS, drama bahasa Walanda nyaeta aya dua, nyaeta nu kahiji carita sandiwara nu matak sedih jeung nu kadua carita nu matak kukureuyeun jeung matak pikasediheun. Nu katilu cindekna drama teh nyaeta karya sastra dina wangun paguneman di antara palakuna kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaparluan pintonan. Pasing-pasing drama. Kahiji tragedi. Drama dieusian ku sedih. Nu kadua komedi. Drama matak nyeri hate ngeusi imut. Nu katilu tragekomedi. Campuran antara tragedi sareng drama komedi. Kaopat opera. Drama anu dialogna dinyanyikeun kalayan iringan musik. Kalima melodrama. Drama anu dialogna diucapkeun bebarengan ku wirahma atau musik. Kagenep farce. Lakon anu mirip guyonan tapi teu lengkep slapstick. Katujuh tablo. Jenis drama anu ngutamakeun gerak pamaenna henteu nyarios garis tapi ngan ukur ngalakonan gerakan. Nu terakhir balet, gabungan tina drama sareng joget. Drama nurutkeun aya teu ayana naskah drama. Drama modern konvensional kontemporer. Drama modern mah aya naskahna, soalna tos aya skenario film, ambeh pas merankeun bisa nentukeun ekspresina. Sedangkeun drama tradisional wayang tutur bangsawan, nyaeta drama tradisional biasana improvisasi, sabab tos aya adatna turun-menurun jadi teu kudu aya deui naskahna. Nurutkeun sarana pamentasan. Panggung drama nyaeta drama anu palakuna maenkeun dina panggung. Drama radio nyaeta drama henteu tiasa tingali sareng dirampa, tapi ngan saukur tiasa didangukeun ku pamirsa. Drama televisi. Drama nyaeta ampir sami jeung drama panggung, ngan ngabedakeunana nyaeta drama TV nu teu kahartos. Film drama nyaeta drama film nganggo layar lebar sareng biasana dipindangkeun dina bioskop. Nu terakhir nyaeta drama wayang. Drama wayang dibarengan ku pintonan wayang. Drama wayang kagambar salaku wayang golek anu dimaenkeun ku sababaraha urang. Unsur-unsur anu aya dina drama. Kahiji, babak. Babak dina drama biasana ditandan ku setting tempat. Hartina, mun ganti setting eta tandana ganti babak. 2. Adegan. Adegan mangrupa bagian babak, biasana nu ditandaan ku nambahan jeung ngurangan palaku. 3. Dialog atawa paguneman. Dialog mangrupa bagian utama drama. 4. Pituduh teknis. Pituduh teknis nyaeta pituduh laku lampah palaku sarta nggambarkeun kayaan dina carita. Prolog. Prolog nyaeta bebuka panganteur kana si drama. 6. Epilog. Epilog mangrupa panutup drama. Eusina biasana kacindekan atawa amanat. Henteu tiap drama aya epilog. 7. Soliko. Soliko mangrupa bagian carita eusin apaguneman nu dikedahakeun ku palaku kadirina sorangan. 8. Tema. Tema nyaeta puseur carita anu ngajiwaan sakabeh eusi carita. 9. Galur carita. Galur nyaeta runtuyan kajadian dina drama. 10. Latar atawa setting. Eusina tempat, waktu, jeung suasana. 11. Palaku anu merankeunna atawa tokoh. 12. Amanat. Hal-hal nu rek ditepikeun ku pangarang mangrupa ajen-ajen moral. Tata krama mintonkeun drama. Pagelaran drama atawa teater teh dirojong ku sawantara unsur, diantarana nyaeta pamaen,
sutradara, produser, panata musik, panata panggung, panata kostum, panata lampu, panata rias, jeung seksi-seksi kapanitiaan saejena. Mun urang rek nganggap pintonan teater di sakola, sakurang-kurangna natarkeun hal-hal ieu. Nu kahiji nyaeta nyusun kapanitiaan. Nu kadua nangtukeun para pamain, sutradara jeung jadwal latihan. Nu katilu unggal pamain kudu latihan vokal, lantaran aktor teater mah vokalna kudu ngoncrang. Nu kaopat unggal pamain kudu latihan ngolah paromak atawa mimik jeung rangkak ekspresi tubuh. Nu kalima dina brungan pagelaran kudu kompak sareng tertib. Sakitu wae nu tiasa abdi presentasikeun. Hatur nuhun ka perhatianna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.